jalatri asih wakil syukur rupaning ilmu rep-rep sirnaning diri jadi pakaran gumelar muka panjang manfaatna ikan bakti ka pertiwi muka rahayu negeri maksud naon aya dina acara itu, Mbak? Sebenarnya mah ieu teh disebutkeun mah ngabuburit. Oh, ngabuburit. Ngabuburit biasana teh sok nunggu adzan maghrib. Oh, gitu, Pak. Ngaran-ngaran nunggu Terus pagawean nanti pikan sabeli. gaduh ngomong lagi, Pak. Kurang roba ada ngabuburit teh ku ngeusi rohangan atika. Rohangan riadah nafsia. Kalangsungan seni jeung budaya ieu. Sabab naon Sumedang mah puseur budaya Sunda. Aduh. Ya pisan ke Sumedang teh dewek euy. Ari kolot mah kitu deui nya. Nya kana budaya kana seni Bapak Bupati pun kitu deui nya nya. Ya anu nama ikan hiu ngakan Japati. I love you kamu Bapak Bupati. Saur ieu sanes berarti berhenti aktivitas, berhenti ngaekspresikan jiwa orang, berhenti ngaktualisasikan potensi kreatif anu aya dina diri orang. Begitu ekosistem budaya terus berjalan, terus berlangsung, gara-gara ngembangkan potensi kreatif anu aya